Geus reyem-reyem basa amitan anu boga imah teh si Among mah katembung betaheun keneh. Da basa diajak balik teh mun kaleketna keur. Kitu deui di anjangan nyisah bangun sungkan ditinggalkeun. Basana teh mending mondok cenah melang balik peuting mah mangkaning ka Bandung teh jauh. Ari kuring da dina kajeudna ge daek nganteur soteh lamun teu nepi ka meuting. Kagok ayeuna mah mending engke ngadagoan Isa. Cek si Among sabot Isa asup ka patengahan. Ngomongna satengah ngaharewos. Si laing betah soteh da kana kemanu donto. Aing mah hod-hod deuleu. Na teu karasa hawa sakitu isna. Kalem we da make mobil, nu nyupirana mah dewek, si laing mah moal capek. Henteu capek mah, mancangkeun na kabina-bina. Di tengah poe mendoko sila. Lah da teu ngapoe ieu. Jempling sakedapan. Kang Among? Kang? Kadenge ngageruan di patengahan. Kahalangan ku bilik. Si Among ngareret terus nyerenyeh, teu uyahan. Niang cengkat. Di kantun heula? Pokna disangkarek sakedeung. Nah ari pleng teh teu embol-embol di papantes teh tuluy ngaharekok dinggon. Rek digerowan sieun mata gareuwah. Tungtung nama ngulung sorangan. Kop kana udud ngadon ngalamun weh. Mangkluk Among nu teu euih-euih kitu ceuk hate. Basa kamari manehna ngajak dadakuna mah cenah urusan dinas, urusan kulawarga. Nah ari nepi kanu dituju horeng nepungan awewe. Barang joge saenyana mah geus mentegeg. Hadena bisa memperka keheul. Eta nepi ka sebeleuna mah basa amitan ka pamajikanana. Bebejana teh Aya tugas di luar kota? kakaranya hobieu cenah nu ditepungan teh popotonganana baheula. Ayeuna geus jadi randa. Bari balik mapai jalan nu geus mimiti poek. Si Among teu eureun di geleuneng. Cik atuh ari tempat hara-haraeun mah mantong diasruk teuing. Nya ge di dieu aya randa asa katipu aing mah. Nu diajak ngomong mah kalah sarangah serenge. Nya eta, mun jujur ti kamari mah meureun si laing moal terus milu. Ngan omat we sing bisa nya ka Rusia euy. Wah, rek dibejakeun. Urusan liwar mah ulah dibuni-buni. Geulis keneh pan? Nyao dewek mah, tenel-telel. Cangkeul we nu puguh mah. Bujur asa dipaku. Da si laing ngadon ngaharekok dingon. Ceuk saha dingon? Manehna mun cereng, geuning mani plengles. Dewek ge nepi ka beak udud 5 batang. Cari tanah we sakedap. Ngupahan heula tadi teh. Nyi Isa mung ditinggalkeun? Mung ditinggalkeun atawa si laing mung balik. Geus teu hade pasea penting-penting. Lain euy. Jalan teh asa meni suni kieu. Poek meredong. Asa dekat tembong rea mobil, ukur hiji-hijieun ngaliwat ge. Lembur nahaon tadi teh ngaranna? Lembur Citamiang gitu nama. Lembur nyungsep jauh ti kota. Nya we basa disidik-sidik sapanjang jalan. Kaliwatan teh tetangkalan nu jarang hukum. Mobil teu bisa gancang da jalana goreng. Si Among nyupiranana bari ngelepus udud. Si laing teu karunya ka pamajikan euy. Puguh we karunya mah. Dewek mah ukur ngelingan euy. Udah we ka babaturan. Geus lah tong ditepungan deui. Kajaba mun si laing boga niat nyandung. Tapi dewek yakin si Neni moal ngidinan. Bakal milih ditalak batan dicandung mah. Dewek mah ukurnya capkeun kapanasaran. Minggu ka tukang aya nu talatah, Nyi Isa hayang ditepungan. Mun teu digugu bisi matak gering. Pan ngadorakakeun batur tah. Teung teuingeun ngaranna. Hah, nya eta atuh. Jengkol onaman aya usumna. Tapi anu leuwih pantes nama tatanggana kakara nincak 20. Awakna ge pepel keneh. Pista euy. Pada kukolotna dikawinkeun ka aki-aki. Lila-lila mah diserahkeun. Bisi si laing rek ngeureuy ye. Ajis teuing. 22 kali aing mah mikir lagi. Kahiji lemburna jauh, lain jug-jugeun memeh muluk-muluk. Kadua nya teu nyaho kumaha atna pamajikan dewek. Paralun dewek mah ulah nepi ka katuliskeun jurig nyerewer ti pamajikan. Pan ari hirup teh kudu aya variasina. Geus lah. Montong make alasan klise. Kira-kira jam sabaraha nepi ka imah? Isu kudu digawe euy. Nya sarua dewek ge. Ayeuna jam 8, kira-kira 5 jam deui lah.
Bedul teh, mahal gila teuing. Pan anu sajam nama nyimpang di warung. Resep euy, nu ngaladanganna ada rontok. Geus dinya deui bae siamanya. Hawa karasa beuki nyecep. Kayaan tambah simpe. Sapanjang jalan pinuh ku kakayon. Asa teu katembong aya di lembur. Lain euy, urang teh asa keur nyorang leuweung geuning. Cekeng teh bari mesat udud. Sakedeung deui ge nepi ka jalan rada gede. Balang sakening ngalampahan teh. Korea mah 2 kalian dewek mah. Sarewe atuh, kita tadi katenjong merlek heai. Dewek sare mah meureun selain eueuh batur ngobrol. Kajaba mun dina ieu mobil aya nu milu. Heup baku si laing mari geus ngaheureuyan teh. Nya teu nyaho dewek borangan. Kuring ngadayagdag kana pangdiukan, panon rada peureum, da puguh nya kita tadi asa tunduh pisan. Si Among sajroning nyupiran teh bari hahariringan, tambah keueung tayohna mah. Tah, geus nepi ka jalan gede ayeuna mah. Pokna kadenge asa hawar-hawar. Kuring gentak beunta. Nya we jalan teh karasana teu cara nu tadi. Mobil ngadius rada gancang. Ngan ari kaayaan mah angger harieum, blegbegna tetangkalan siga suku buta nu keur ngajegat. Es tuning simpe, nu kadenge ukur gerungna sora mesin. Geus mimiti ngaliwatan imah, tapi ukur hiji 2 ancal-ancalan. Wewengkon naon ieu teh? Teuing, rada lebeng ti peuting mah euy. Walon si Among. Ari sugan geus nyaho tukang ngaprak mah. Lebah warung sisi jalan, mobil teh ngalaunan, reg eureun geus teg tangtu si Among rek sumpang-simpang teh. Da katembong sisi jalan aya wangunan leutik dicaangan ku lampu reyem-reyem. Manggeus lah, ontong sumpang-simpang, bisi peuting teuing. Eureun soteh lain rek nyimpang. Pokna bari nyetater mobil sabaraha kali, tapi teu daek hirup. Urusan anak geus liwat ti gawat ieu mah. Bensin beak. Gelo sugan, ngaman itu tarap ti kitu atuh. Kuring ngajenghok. Reat kakenca kakatuhu. Harieum ukur wangunan leutik sisi jalan nu katenjo teh. Nyaeta atuh. Cek si Among bari haben nyetater mobil. Tadi mah asarea keneh, anggehan teh bakal nepi ka kota mah. Nya sidik beak bensin, jadol teh. Teu kudu kutu kendeng sorangan, bongan saha. Ari dewek mah dabor ora inget kana bensin. Sarua dewek ge. Geus lah, taruhan ari lain mah datang tuh dina uteuk teh ukur beungeut nyiranda. Kumaha geus kieu? Mangkani geus jam 11 deui. Tapi aya untungna euy, beak bensin teh lain di tempat nu tadi. Coba mun di leuweung, reuwas jeung keueung tentuna ge. Hayu turun heula. Hayu ka mana? Urang ka warung, meujeun nginum kopi bayak ieu mah. Sakalian nanyakeun sugan aya tukang dagang bensin di dieu. Bari kutuk gendeng muka lawang mobil teh. Di lebah lawang warung katembong aya nu ngajanteng. Awewe leungeun gugupai, tapi semu asa-asa. Si Among miheulaan asup ka warung. Sampak di jero aya lalaki tiluan keur pating kelepus udud bari nyanghareupan cikopi. Geus reyem-reyem basa amitan anu boga imah teh. Si Among mah katembong betaheun keneh. Da basa diajak balik teh mun kaleked naker. Kitu deui di anjangan nyisah bangun sungkan ditinggalkeun. Basana teh mending mondok cenah melang balik peuting mah. Mangkaning ka Bandung teh jauh. Ari kuring da dina kajeudna ge daek nganteur soteh lamun teu nepi ka meuting. Kagok ayeuna mah mending engke ngadagoan Isa. Cek si Among sabot Isa asup ka patengahan. Ngomongna satengah ngaharewos. Si laing betah soteh da kana kemanu donto. Aing mah hod-hod deuleu. Na teu karasa hawa sakitu isna. Kalem we da make mobil, nu nyupiran mah dewek. Si laing mah moal capek. Henteu capek mah, mancangkeun na kabina-bina. Di tengah poe mendoko sila. Lah da teu ngapoe ieu. Jempling sakdapan. Kang Among? Kang? Kadenge ngagerowan di patengahan. Kahalangan ku bilik. Si Among ngareret terus nyerenyeh, teu uyahan. Niang cengkak. Di kantun heula?
Pokna disangka rek sakedeung. Nah ari pleng teh embol-embol di papantes teh tuluy ngaharekok dinggon. Rek digerawan sieun mata gareuwah. Tungtung nama ngulung sorangan. Kop kana udud ngadon ngalamun weh. Mangkluk among nu teu euih kitu ceuk hate. Pas kamari manehna ngajak dadaku nama cenah urusan dinas, urusan keluarga. Nah ari nepi kanu dituju horeng nepungan awewe. Barang joge saenya nama geus mentegeg hadena bisa memperka keheul eta nepi ka sebeleuna mah basa amitan ka pamajikanana. Bebejana teh aya tugas di luar kota. kakaranya hobieu cenah nu ditepungan teh popotonganna baheula. Teu loba omong geus jadi rewe teh reos ka tukang ngurunyung deui teh bari mawa sangu dina boboko. Nah, habat mawa sangu. Si Among kerung bensin keur mobil Sumi. Cik atuh ontong malah widang biar aku mobil lebrek hejo. Di antara lelaki nu keur ngariung aya nu nyelengkeun. Punten, da urang dieu mah sok nyebat bensin kana sangu teh. Punten pisannya. Cek eta awewe nu kakara kanyahoan horeng ngaranna Sumi bari nyokot deui boboko tina meja. Kek, ulah dibawa deui. Dung, urang dahar heula sekalian. Si Among ngareret. Kadiekeun nyi deungeunna. Naon we nu aya? Bilih hoyong jengkol, urang ngagoreng heula. Tah, kabeneran. Sekalian nyambal sing lada nyi. Ari si laing geus weureu. Kalah kangadonnya tuh geuning. Kuring nyigeung. Lah, ulah olo-olo. Si laing ge pasti lapar. Eta urusan mobil kumaha? Kek geus dahar, tarah tenang. Tidur lalaki nu keur diuk gigireun terus ngageroan ka Sumi. Sreng babayar. Memeh ngaleos nu saurang ngadeuketan. Mun teu salah, di lembur Cipeuting aya nu dagang bensin teh. Tanyakeun we ka Sumi, nyahoon geura. Nuhun kan? Ceuk kuring. Kadewe hati-hati, di dieu mah rea keneh begal, mangge keur ngaronda ieu teh. Pokna make jeung ngamangkeun sagala. Cik, minta rokok sabatang. Ih geuning, goreng tungtungna. Song we dibikeun jeung bungkusna. Candak we sadayana. Nuhun jang. Reos we. Bari ngadaguan nu ngagoreng jengkol, panon si Among rara teret kasabudeureun warung. Teu kaharti naha Sumi rudeungan nya nungguan warung sorangan Cipeuting deui. Pok teh Moal keung, da geus biasa. Sasarina mah sok aya tiluanana. hari nu sajana ka mana kitu? Neangan sampingan. Mun pareng aya menta kopi di uyahan, sok dilayanan. Uyah teh tambahna ari kudu dieceskeun mah. Geuning si laing nyaho. Tukang idar mah piraku teh nyaho kanu kitu. Jadi tadi teh si laing minta tambahna. Heureuy tadi mah. Kurunyung nu mawa jengkol kana piring leutik, sambal terasi we dina coet batu. Di anti jengkol aya goreng asin jeung daging hayam ngarebul keneh. Sigana kakarak beunang ngahaneupkeun. Mangga tuh, naon geuning daya rencangna. Cekap di rencangan ku Sumi ge. Ceuk si Among. Kop kana piring ngalah sangu tina boboko. Deker we, siga anu lapar naker. Da nya kuring ge asa kukurubukan. Nya milu dahar we. Teu burung nikmat, najan teu dirancang ti anggalna mah. Geus boga salaki nyi. Si Among nanya deui. Kantos nanging teu lana. Duka lah teu pareng pisan milik teh. Dat menangkeun lalaki tukang nyerewer. Baruk Nu mawi abdi mah palias teuing ngagoda salaki batur. Tos karaos nyerina eta ge si Inah muhun nu sok maturan abdi remen di papagahan sina eureun ulah dagang wae uyah. Da teu dagang uyah ge moal nepi ka teu manggih dahar. Nya Kang. ceuk Sumi ngarerepna teh bet ka kuring deui. Kantenan nyi. Pok teh bari ngosom. Ari ieu warung saha nyi? Ceuk si Among. Ditinggal pun bapak diteraskeun we ku abdi. Naha mukana mani nepi ka peuting. Teu sieun? Ari kahoyong mah muhun beurang we wungkul. Ongkos sok disangka goreng deui dagang ti peuting teh. Tapi dalah di kumaha da ti beurang mah sok diiseun bae. Ari ti peuting sok haneuteun kitu. Nya kalan-kalan engke ramena mah janari tabuh tiluan. Rame usaha jan tiluan. Sajeroning nanya teh teu pupuguh. Bulu punuk asa ngaradak carengkat.
Dasa mustahil atuh aya nu bala nyawan Cijanari. Ari lain. Nu bade ka pasar, arangkat masuk Janari, nungguan mobil nu kadayeuhkeun. Tah, bari nungguan mobil teh sok ngaropi heula di dieu. Malah seueur nu ngadon tuang ge. Urang dieu mah seseueurna usahana teh icalan sayuran ka pasar. Oh, gitu. Teuing geus sabaraha kali ngeduk sangu tina boboko teh. Eureun so teh basa beuteung karasa eunga. Si Among mah masih keneh uyup ayap kana cukil. Red keluar, katembong, remeng-remeng, mobil ngabagug hareupeun warung. Janten mobil akang teh seepeun bensinnya. Nuhun nyi. Harulem we atuh di dieu, enjing bensin mah cenah dipangmeserkeun ku tukang ojek. Kulem, Si Among mani curinghak. nuhun, tuh udah dipengker aya kamar. Walurat-walurat wae mah ngan wayahna moal dibaturan. Sumi nyekik-kik. Nyaeta, enjing teh kedah damel, maklum atuh ari tukang buburuh mah. Sakinten buburuh ge ari dugi ka kapeser mobil mah. Janten bade mulih ayeuna wae. Nya engkewe upami mobilna tos aya bensina, wegah ari kedah ngadodorong mah nya ge tos nenda. Mondok wae kitu dung. Si Among ngaret deui. Balik. Selaing mah robah wae pameragan teh. Lah, keun bae teu ngantor sapoe mah atuh api-api gering we. Nya ngan urusanana lain jeung kantor wungkul. Dewek bebeja moal mondok. Jadi kudu balik. Anggota PSSI anjeunna mah Sum. Si Among ngareret ka Sumi. Sok ngiring main bal kitu. Lain, paguyuban salakisieun ku istri. Lain sieun dewek mah. Nya percanten. Sumi nembalan teh, misah nuker patorong-torong. Jadi di mana dagang bensin teh? Si Among nyalenggorkeun obrolan. Ceuk lalaki nu tadi mah di lembur Cipeuting, nya kitu Sum. Sumuhun. Di Cipeuting aya nu dagang bensin teh, paranti tukang ojek. Nanging wayah kieu mah duka muka keneh duka henteu. Digedor we lah. Gampil ngagedor mah, ngan masalahna teh tebih Kang. Sakumaha jauhna? Upami mapah kinten 10 menitan. Nganggo gedi grusuh eta teh. Deukeut atuh sakitu mah. Lebah mana nyi? Ti dieu mapah heula ka kaler, kinten 50 meter ti dieu aya pengkolan ka kenca. Patokanna mah di dinya aya tangkal caringin gede naker. Terus? Nya mapah we ngalangkungan heula kebon awi sareng kebon sampe. Teu aya deui lembur, langsung dugi ka Cipeuting. Mani hara-haraan gini nyi. Si Among mihelaan pias. Numawi mending enjing ge tos tengah wengi ieu teh. Lah ayeuna nyi. Kuring motong omongan. Terus lebah mana nu dagang bensina? Upami tos ngalangkungan kinten-kinten 10 suhunan. Sisi jalan aya warung leutik. Cirina aya tulisan Sayagi bensin mur. Nahaon bensin mur teh? Maksudna mah bensin murni Kang. Sigana tempat keur nulisna teu cekap. Jadi weh bensin mur. Ongkoh nu gaduhna cek mur deui. Janten teu lepat-lepat teuing. Imah mana nu kudu digedor? Pengkeureun pisan warung. Eta teh bumina cek mur. Nu gaduh warung sabaraha hargana nyi? Si Among milu nanya. Alah, tatanya teuing harga. Keur walurat kieu mah najan 10.000 saleter ge moal teu dibeli. Jeung atuh Mong, selain grainit. Har. Nah, habet nitah ka dewek. Pan di dinya nu taletena ge. Ongkoh dewek mah ajeun teuing mondok tibatan wayah kieu aprak-aprakan yang bensin mah. Duaan atuh. Cek si Among. Mobil euy, eueuh nungguan, mangkani ngarea barang, aya laptop sagala pan. Da eta tuh da si laing mah meni gumasep, kalembur membawa laptop, panas dipake mah hanteu. Pan aya Sumi. Sumi teh awewe, mun aya nu niat nyulik, biheung bisa ngalawan. Leng, geus kitu mah, Sumi ge miring huleng, atuh da asa wegah ari kudu leumpang bari mapai jalan nu can kungsi ka sorang mah. Komo make kacaturkeun ngaliwatan kebon awi segala rupa. Sanggeus sawatara jongjongan pating haruleng, Sumi cengkat. Kieu we atuh, akang duaan pangnungguan ke heula warung. Wios bensin mah ku abdi dipangmeserkeun. Kek, ulah nyi, wios ku akang we. Tungtung nama, kuring cengkat teh. Bari bujur mah, asa hese naker, rek sina ingkah, tina kursi teh. Dianteur atuh ku abdi. Sorangan we, Mong, wayahna we dagoan di dieu. Lain wayahna, da dewek mah kitu kahayangna. Pokna teh bari nyerengeh, nih hayang nalipat.
Nganggo ieu we Kang. Sumi ngasongkeun jarigen. Cekap kanggo 10 leteren mah. Nuhun nyi. Mong, dewek ini teula. Kade eta leungeun, mong tong senang ngopepang. Ditakol ku abdi wani ngopepang mah. Sumi nyikiki. Kegancangan we kaluar ti warung, sanggeus nyokot senter dina mobil, gedig we kakalerkeun. Asana tacan 10 meter lempang teh, ulu punuk geus miheulaan muringkak. Nyawe sanggeus lempang aya kana 100 meterna, rayem-rayem aciri tangka caringin. Najan ukur ka tembong beleg-begna. Teu beneran teh di langit bentang-bentang acan. Stuning meredong teh lain bohongan. Mawa senter teh kalah kanambahan keung deui. Sok sieun nyorot untuk pararugu. Kayaan teuing ku simpe. Anehna teh teu kadenge sora gaang-gaang acan. Atuh sora sapatu nincak taneuh teh mani eces pisan. Teu wani ngareret ka tukang, dapi pikiran dipinuhan ku sawangan goreng. Sok ras kana dongeng nu keur lempang peuting kadangkala aya nu nuturkeun. Nyaeta nu mata keung teh dipapantes. Barang ngalieu ka tukang aya nu lempang teu napak. Awewe make baju sarua bodas. Asana mah da kuring teh teu kaasup borangan. Ngan keur kieu mah carita nu tara biasa dipercaya teh bet ngaradak narembongan. Siga dongeng kilanceuk ti lembur, cenah mun keur lempang dinu poek ulah larat-leret. Nah Kang, cekeng bari seuri. Da eta tuda karesepna kilanceuk mah ngadongeng bangsani ngalebut teh. Mang Mista, tetangga Akang balik dagang ka peutingan. Nya kitulah kira-kira wanci tengah peuting, kalebah kebon awi nu reka lembur, panggih jeung sabubuhan jelema. Atuh aya batur meureun. Nya cenah mimiti nama. Ngan kacida ngaranjugna basa nu ngabring teh sing horeng. Ngagotong pasaran. Basa papaliwat teh Mang Mista nepi ka ngayek-yek. Komo basa diliuk deui nu ngabring teh ngiles teuing ka mana. Ras kanu rek disorang kebon awi. Keur kitu mah sabisa-bisa sagala dipapatkeun. Aya keur tegrek balik deui, tapi geus kapalang. Ongkoh can aya dongengna aya nu paeh dileg-leg jurig mah. Ngan hate medengkel geheul ka si Among nggawekeun pisan mangkuk teh. Jenisna mah moal teu keur ocon jeung nu boga warung. Babah kebon awi satekah pola mapohokeun dongeng kilanceuk. Nyaeta atuh da sasarina mah tara ingat ka Mang Mista. Mani geus asa jol dihareup aya nu ngabring mawa pasaran. Nyobaan bari hahariringan kalah asa nambahan keung. Ongkoh dongeng kilanceuk nu sajena ngarong heap deui. Cenah mun lempang ti peuting ulah sok bari hahariringan bisi aya nu nurutan. Rada longsong basa geus ngaliwatan kebon awi mah. Nanaon geuning? Ayeuna nyorang kebon sampe. Jalan nu disorang es cuning batu taringgul teu di aspal. Ngan rada lega wungkul sigana asup mobil mah. Asa geus leuwih ti 10 menit lempang teh. Tapi can aya tanda-tanda geus nepi ka lembur Cipeuting. Nya. Nah tadi meni teu ditanyakeun ka Sumi naon sababna bet dingaranna lembur Cipeuting. Rada ngajenghok basa reet deui ka hareup ka tembong aya cahaya meni hibar. Moal kitu aya imah nu kahuruan mah. Tapi kawas lain cahaya tina seuneu eta mah. Siga lampu neon nu caangna keur. Beuki deukeut cahaya teh beuki caang. Hibarna nepi ka langit. Geus mimiti culcal mangih imah, diiseun teu kadengi aya nu nyaring. Ngan anehna teh, unggal imah ka tembong sidik pisan, buruanana, pipirna, hateupna. Beuki ngagebeg teh, geuning ieu mah asa ti beurang. Nya, beurang geuning. Najan teu ka tembong aya panon poe, tapi tetenjoan mani eces. Haben di pikiran, da lempang teh asa sakedeung. Piraku ayeuna geus beurang deui. Tah, mimiti aya nu kadenge ayeuna mah. Kentrungna sora risung, sora ingon-ingon, sora cai ngerelek. Gebeg teh basa ngaliwat ka hiji imah.
dina tihang tepas ka tembong aya lalaki ngagantung. Leungeunna ditalian ku tambang kana usuk, sukuna guang gawing, henteu di baju, kahandapna ukur make calana pondok. Sedentil aya awewe mamawa bebekan awi, jebrod, lalaki ukur ngagantung teh di teungeuh satakerna, kuak, bangun nyeri naker, jebrod deui, kuak, kitu jeung kitu we, mani asa linu nenjona oge. Karasa sia, karasa ku bebengok sia. Eta awewe gugorowokan. Cik atuh icih, mani tengah hampura ka aing teh. Alah, aing mah nyarina leuwih ti kitu deuleu. Nah dikamanakeun pipikiran teh. Anak pamajikan Bang Korea kan, ari sia ngamonyah-monyah duit dipake rucah. Ieu sakali deui, karasa sia. Kencang bae ini tidinya asa paur nenjona ge. Nah atuh ari jog deui ka imah sejenna baterai lalaki nu keur disiksa. Aya nu dikunclungkeun ka balong, aya nu sukuna diasupkeun kana lisung terus ditengor ku halu. Meh kabeh awewe nu keur nyiksa teh bari abong-abongan. Nu teu kaharti, naha awewe diilembur teuing ku bedas. Nepi ka si lalaki teu bisa ngalawan, siga nu sadaya-daya. Gesat, kagigireun aya nu ngaliwat. Basa dilieuk, hiji lalaki lumpat meninga biur. Diudag ku awewe nu ngamang-ngamang bedog. Si lalaki lumpatna bari tulung-tulungan, sagala didupak. Ret deui kagigir, aki-aki ngajurah roh deukeut pager. Beungeutna barengep, sukuna ditalian kana tangka jambu. Di hiji pakarangan aya nu keur naek kana tangka kalapa, di handapeunana awewe keur nyekelan kampak, gedok tangka kalapa teh siga nu rek dituar. Nu lumpat kana suhunan, nu digusur di buruan, es tuning mata ketir nenjona oge. Sajongjongan mah kasima olohok mata simeuteun. Eling soteh basa gigireun katenjo wangunan leutik, aya tulisan sayagi bensin mur. Nya aing teh apan rek meuli bensin. Teu kudu gegedor, ka tembong nu dagangna diuk gigireun ember gede naker. Eta sigana ceumur teh. Tapi teu ka disampeurkeun, da ka tembong aya keneh nu balanja. Awewe ngora keneh. Rek diduruk wae nyai. Nya ceu, tuman ngarasenget urang awuran heula ku bensin. Basa si awewe ngaleos, gancang nu dagang bensin disampeurkeun. Mani olohok, basa nangenan kuring datang teh. Sajongjongan alak ilik siga nu nyidik-nyidik. Ujang, rek naon ka dieu? Pokna bangun nu manghariwangkeun. Bade meser bensin ceu, pugu mobil saepeun bensin. Mawa wadahna. Abantun, jawab teh bari ngasongkeun jeriken. Kumanehna dieusian nepi ka pinu, teuing sabaraha letter, teu milu ngitung. Sajroning ngaladangan teh panonna mah ret deui nelek-nelek. Song mikeun duit 100.000. Kumanehna disidik-sidik, tarangna meni kerung. Ieu teh naon Sujang? Pokna siga nu bingung. Duit ceu. Har, nah harupana kieu, asa kakara nenjo ceu mah. Sabaraha sen pangajina? Sen, bagian kuring ayeuna nu kerung teh. Nya, ku duit nu ilahar we atuh Sujang. Har, apaan ieu ge ilahar? Ari kitu sabaraha bensin saleterna? 10 sen Sujang. Leng, we geus kitu mah moal kitu aing teh balik deui ka jaman walana atawa ceuk mur nu keur ngalindur. Lah, ulah heureuy ceuk. Ieu teh duit 100.000 perak, artina 10 juta sen. Anak itu mah kuring bisa meuli bensin 1 juta liter. Pok teh bari nyakakak. Candak heula we atuh, lieur ceuk mah teu bisa ngitung nepi ka juta-juta. Terus mayarna kumaha? Can ge anggeus babayar, ditonggoh ka tembong sabubuhan awewe, leumpang ngagedig, ceumur ngadarak pias. Ujang geus boga pamajikan. Ceumur ujug-ujug nanya, mun geus boga teu meunang meuli bensin kitu? Ih, ditanya sabener-bener teh. Geus ceuk, boga anak 2. Cilaka ieu mah, buru milu ka ece. Milu ka mana? Tuturkeun we, kitu ge mun hayang salamet. Ceumur menyang leungeun kuring, bus dibawa ka jero imah. Nyumput di kolong pago. Bari jeung teu ngarti ge dikugu we. Ceumur mah gagancangan kaluar deui. Sajroning ngahep-hep teh, dat asa keur nyorang lalampahan aheng. Rek meuli bensin, kalaka dititah nyumput.
Tegung silila cemur geus asup deui ka imah. Aman ayeuna mah. Pokna. Rek kitu aya naon, Cek? Biasa nu keur ngaronda. Ngaronda? Nya, nu tadi ngabding teh keur ngaronda. Mun aya lalaki manjang munjung sok terus dicerek. Mun eta lalaki geus boga pamajikan, dijamin biheung bisa balik deui. Har. Nah, habat bisa kitu. Kitu aturanana di lembur Cipeting mah. Kek. Hari tadi kuring ngejore lalaki disiksa. Naon maksudna? Nya, nu sok nyelewer eta teh. Ku pamajikanana tara dibere minye. Mun kapanggih kitu ge, Cek. Kapanggih wae, da beda hate awewe mah. Nah, ece teu nyiksa salaki atuh. Geus teu boga salaki ece mah. Akangna geus sila maot. Ari budak, Teu boga budak. mun kuring kacerek, kumaranehna bakal disiksa. Tangtu ujang nganjang ka dieu lain wayah lain mangsa jeung pang-pang nama ningakeun nu di imah lin. Asa aneh lembur teh. Bet aya awewe nu tega nyiksa salakina nepi ka baloboran getih, nepi ka barengep. Cek ece mah ye awewe disiksa hate nyerina leuwih ti kitu. Nya, tapi pan kuring mah ka dieu sote keur neangan bensin. Nyaho ece ge nu matak tadi kegancangan disumputkeun. Namun nyaho ujang boga niat sajian mah ku ece disiksa nage. Ulah kitu tuh, Cek. Buru atuh geura balik. Lain mobil beakeun bensin. Pancan babayar. Keun bae iraha we mayar nama. Mun ujang ka dieu deui. Ngan jalana ulah ka tengah lembur. Mending malibir ka solokan. Kakara gerek cengkat di luar kadenge aya suara awewe manis saheng. Cemur, keluar sia. Ece kudu dihukum lantaran ngampihan lalaki. Ngecemur rada pias. Awakna mun ngadeg-deg, bibirna agaleter. Cilaka, Sujang, cilaka. Kumaha tuh, Cek? Kuring milu reuwas. Nya sugan teh moal kapanggih. Kieu we atuh, ujang mah nyumput ka para. Kurang lawan we, Cek. Bilagi awewe, nah make kudu nyumput sagala. Teu masa salah ieu, bet ngadadak nafsu. Ulah Sujang, maranehna lain lawan-lawaneun. Keun ku ece di sanghareupan. Ujang mah nyumput we. Nur, rek keluar moal sia. Kadenge deui nu ngagorowok di luar. Sujang, gancang nyumput. Can ge cengkat, panto geus aya nu ngadobrak manten. Sawatara awewe rajeg di lawang sabedogna. Rai, bentak, red kagigir, si Among keur melong semua heran. Si Horeng di jero mobil keneh. Kunaon ari si Laing, kita tadi tulung-tulungan. Jadol teh ngimpi euy, nah mani asa nya. Cekuring bari ngusap beungeut, kop kana cai, leguk nginum. Gancang masat udud keur ngumpulkeun deui pangajian. Tah kitu ari rea ngalamun teh. Nyaleuheung we ari ngimpi panggih jeung nu geulis mah. Bororaa, malah kang ngimpi pikasieun, ih, piraku lalaki lu dengan sieun ku ngimpi. Buru atuh. Kalah ka eureun geuning. Jam sabaraha ieu teh? Heueuh. Geus tengah beuting geuning. Moal teu pasu subuh nepi ka Bandung. Puguh kieu euy. Heueuh, ieu mah dewek rumah sasalah, untuk kontrol, untuk tarapti. Mobil teh mogok, beak bensin. Beak bensin? Ngarenjagna kabina-bina. Udud meni asa rek ngacleng. Nya, tadi teh mobil ujug-ujug paeh, di starter teu hirup wae. Ari dicek beak bensin. Si Laing mah moal nyaho da keur tibra. Untung eureuna lain di tempat hara-haraeun, deukeut pisan warung. Warung? Nya, tuh geuning nu bogana keur ngajanteng di lawang. Moal keneh euy, randa teu boga anak. Si Among nya kakak, karena randa wae si Laing mah. Terus ayeuna kumaha? Lila dewek di dieu teh, da ngaguyah si Laing teu nyaring wae. Geus ngopi, geus dahar dewek mah. Daharna jeung jengkolin. Har, nah habat nyaho, beda ameuna. Kacin nekanana mah, najan nu boga warung nitah mondok, urang mah kudu balik. Ngan syaratna kudu meunang heula bensin. Dewek geus nanyakeun, cenah nu aya bensin teh di lembur Cipeting. Di dieu mah kira-kira 10 menitan. Tah wadahna geus nginjem kana boga warung.
pangna dewek ngageingkeun teh bisi selaing reuwas pedah dina mobil eueuh sasaha nya dagoan we di dieu mun arek ngopi di warung dipangmesenkeun dewek rek neangan heula bensin. Kek heula mong ari ngebuka warung saha ngaranna? Nah habat nanya kitu tara-tara ti sasari Sumi mun teu salah mah. Suminya Dedengean mah kitu. Hari tadi di warung aya saha? Aya lalaki tiluan, tapi ayeuna mah geus sarinit. Di mana selain menang beja yang dicepeuting aya nu dagang bensin. Kek. Nah, ieu teh jadi tata letek kieu. Penting euy. Mimitina mah ti lalaki nu keur ngadon ngopi, terus leuwih dieceskeun ku nu boga warung. Cenah ti dieu leumpang kira-kira 50 meter, lemah tangka caringin, mengkol ka kenca. Kek mong dieu heula euy. Dewek aya pi obroleun. Si lain moal nitah dewek meuli bensin pan. Ih, piraku teuing. Moal gawekeun dewek mah nu matak si lain dagoan di dieu. Keun dewek nu balang siar mah. Cek dewek mah mending dagoan beurang euy, kajeut sarena mobil. Har, apaan si lain nu ngarusuh gancang balik teh? Rek ngantor lin. Si Among kerung. Urusan ngantor mah bisa ku SMS. Beli bensin mah kajeun keneh isuk nitah tukang ojek. Kek nyongkun ya teh. Lain dari ya dewek mah. Kek heula ari si lain fungsi ngadenge lembur Cipeuting. Matak rada kaget dewek teh. Cek si Among ngomongna rada laun. Dewek teh tukang ngider euy. Mindeng ngaprak lembur. Nya dewek nyaho di dieu teh aya lembur Cipeuting. Tapi asana ukur kacatet dina sajarah. Lembur nama baheula geus musna. Musna? Cenah ti zaman baheulana lembur Cipeuting teh daerah kotor. Mun zaman ayeuna mah teu beda jeung lokalisasi meureun. Meh unggal awewe di eta lembur sok daek ngalayanan lalaki. Salakina siga anu diucuhkeun. Dapon keur nyukupan pangabutuh sapopoe. Disebut lembur Cipeuting sote. Pedah rame nanti peuting. Rame ku lalaki nu ngadon. Heeh, teu kudu diteruskeun. Tapi naha eta lembur bet musna. Cenah mah aya nu ngaduruk. Pangeusina terus kalabur. Si lain percaya kana eta beja. Nyaho teuing atuh. Tapi mungkin we ayeuna mah di dinya geus aya lembur deui. Piraku sumi ngabohong. Geus lah, dewek marek indit. Urang kudu balik kajeun nepi pas subuh. Era pamajikan si laing dewek mah bisi magarkeun salakina di bawah liwar. Heula, puguh dewek teh ngimpi. Ieu. Cek kuring bari barabat we sakur nu kaimpikeun teh dicaritakeun deui. Si Among katembong unggut-unggutan. Sarapeung gogodeg. Si laing percaya kana eta impian. Si Among melong. Da mani asanya euy. Dung dewek nyaho pisan. Si laing mah tara percaya kana tahayul. Tapi nah ayeuna ngaradak robah. Cakeng ge eta mah ukur ngimpi. Nya mun ngimpi di udag maung mah dewek moal geruh teuing. Ngan eta meni asa ku sarimbang jeung kanyataan. Upamana di jero warung tadi aya laki tiluan. Nu boga warung warna Sumi. Jalan ka Cipeuting ngaliwatan tangkal caringin. Sarua pan? Mikirna make logika tuh. Dewek ngobrol jeung Sumi teh mimitna mah di dieu deukeut pantau mobil. Bisa jadi obrolan dewek teh kabawa kana ngimpi. Nya, tapi si lain nyaho pan yen Sumi mah nyage turah nungguan warung Cipeuting teu kagolongkeun awewe bangot. Bener, kitu pisan. Basa leungeunna dicekel ge geuwat dikepeskeun. Lah, nah ieu teh jadi ngawangkong teu puguh. Dewek mah rek maksa we, rek indit ayeuna nyari bensin. Si lain geus siap. Nganjol lalaki nu disiksa ku pamajikanana, dikuncungkeun kana balong, diteungeulan ku bebekan awi, ditengor ku halu. Eta mah ukur aya dina impian si lain. Pokna bari bukakeun pantau mobil. Meungeus, mantau ngalindur wae. Cik, ka dieu keun eta center. Nya ari rek nekad mah, ngan si inget si lain bakal ngaliwatan kebon awi nu caneom. Heueuh, keun bae. Pokna bari terus ngingki. Tapi kalesna diteureuy bleg-begna peuting. Teu ngahuleng, boanya ukur ngimpi. Ngan terus nyipta-nyipta si Among anu keur leumpang ngajogjug lembur Cipeuting. Dipapantes nu kaimpikeun teh ka halaman kumanehna. Sajroning diuk, pikiran mah teu pararubuh, asa dikepung ku kakeueung. Geus babacaan ge anger keneh sawangan goreng teh narembongan. Kang, Rep gebeg meh bae luncat ka deukeut setir.
tina kaca mobil ka tembong aya nu ngajanteng nu boga warung. Di Lebet geura ngantosanana beh tiasa bari ngopi. Wios teng di dieu we. Pok teh bari rada ngageter. Sumi ngaleos deui. Ceuk pikir lain teu hayang cikopi. Ngan kumaha mun manehna nawarkeun uyah. Sawangan lalaki nu keur disiksa nembungan deui. Geus 10 menit si Among can datang keneh boa kakara nepi. Dina gancangna nepi ka balik deui teh kudu ngaraguan 20 menit. Tapi waktu teh meni asa lila naker. Cahaya lampu ti warung katembong tina kaca mobil ngepet siga damar kurang minyak. Si awewe ngajanteng keneh di lawang bangun nu milu hariwang. Di jalan es tuning simpe kendaraan ngaliwat. Rada tenang soteh basa katembong si Among datang deui bari ngajinjing jeriken. Tumpangna semu rusuh, rai manehna muka pato mobil balik hahehe. Teu biasa lempang jauh euy, mending asa capek pisan. Okna bari ngahejang. Aya Kapaksa ngagedor imah nu boga warung. Untung teu disangka bangsat ge. Bengsina ngan aya 8 liter, tapi sigana mahi nepi ka SPBU mah. Kek urang cicikeun heula. Geus kitu si Among asup deui ka warung, bikin jeriken jeung babayar tayona teh. Bus di kana mobil di starter. Grung. Teu sakara-kara. Hate ngadadak longsong. Langsung we baliknya. Har, rek naon? Kuring kerung. Bensin can dibayar, tapi lain pedah duitna teu payu. Poho tadi teh rusuh, sing horeng, dompet dewek tinggalin dina mobil. Rek balik deui kagok. Untungna teh nu boga warung percayaeun. Jadi wayahna ayeuna ka Cipeuting heula. Kana mobil we dewek geus janji rek dibayar ayeuna keneh. Nah, atuh meuni teu tarapi. Sajroning mobil maju ngajogjug lembur Cipeuting, make jeung ngagerentes. Moal kitu, ayeuna rek ngalaman naon nu kaimpikeun teh. Biasa rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Misteri lembur Cipeuting bagian kaopat tamat. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.